lah. Panipun kopi. Ayo ke goreng-goreng bisi tutung. Engke, geus beres ngagoreng. Lupa-lupa pisan ke barang gawe teh yang kopi. Iya kakak, iya masa berlakuan. KTP oge aya. Lah, ini. Nah, ini tuh nikah wo. Masa berlakuan ini. Tah kopi teh. Kenapa dirinya? Itu kan ke gorengan bisa tutung. Juga mana? Oh, masa berlakuan itu aneh ini berarti kan? Nah, sih salah kita didengarkeun teh ngutruk wae. Aneh teh ke hati aing mah. Anu lain mah ayaan tapi mah bener kata eueuh. Kunaon sih ari akang ngutruk wae kita tadi teh. Eta hari kakak jeung KTP mah aya masa berlakuan. Hari ieu mah eueuh. Terus maksud akang buku nikah hayang masa berlakuan, geus bosan lain ka urang. Gitu, tahapan ieu oge meureunna sarua surat-surat pemerintah aya masa berlakuan. Kira aku hari ieu buku nikah eueuh. Aneh. Yang geus ari hayang aya masa perlakuan mah urang dijieun keur ayeuna, tapi geus seret dieu jeung urang. Pur, di mana orang salah, nah? Dasar koplak pemajikan teh.